Jun, bara poe deh orang lebaran. Atuh lebaran mau tinggal 10 poe deui. 10 poe deui. Heeh. Lanjut geus boga ieu. Aing geura lebaran ning mah. Naon? Atuh iya barna mah aing geura lebaran mah geus teu kuat. Ieu anak geus dibeli-belikeun baju. Nah, justru eta teu kuat mah. Teu boga baju. Aing geura lebaran mah teu meuli baju teu meuli naon. Kerebe tahun ieu. Kagok teh ya. Sorangan kumaha? Geus. Alhamdulillah teu can. Atuh ngaranna teu can mah tuh berarti sarua 11 12. Nah, cenah disunahkeun cenah mitra mah malaman takbir atuh ke berarti malaman takbir. Bagus eta malaman takbir lebih bagus. Bagus mitra. Laju meuli baju atuh ke malaman takbir deui. Sugan bae milik ayahnya. Oh iya. Geus dipaneurikeun bae kula mah. Geus bung sajan tangeh keneh ge lebaran teh eta mah bahanna hade keneh ka ditu nya. Ngan lamun ketika malam takbiran kula kaheesan atuh meuli baju lepun, mitra lepun kula. Terus nengelna kana naon teh kitu? Atuh nengel kalalayan lah. Henteu doraka. Naon? Atuh diniatan mah geus tamuasa antara doraka jeung henteu ulang ngomong doraka we. Berarti kula ge seru bae nek nungguan malam takbir bae, Bung. Sugan poho, Beli baju barang, sugan poho kahesan. Ari anak, inget bae anak mah. Atuh teh nek di pagahan supaya engke bae malam takbir. Ari tamah istilahnya malam takbir di dia nunggu malam takbir eta kan nunggu poho sugan poho teh nya kahesan gitu loh poho doang tadi teh sorangan ari poho mah ade kan sugan bae urang poho gitu kahesan aja teh niat di mana hadena barang jadi urang teh kan teu beli baju teu mitra teu beli daging dan gitu apa esnya anda mah